Rahmanirrahim kalian nyebat asma Allah Ar-Rahman nu Maha Welas Ar-Rahim nu Maha Asih aya bukti nawa kurang sifat ulas asihan eueuh lalu budak tetangga dagang cemro nontot polo dak meuli moal nah teh jeung moal berarti ibu mah lalajo leho lain nempo comro nah awak bapak teh aya kagorengan nah awak ibu aya kagorengan lamun Allah nempo kagorengan ibu lamun Allah nempo kagorengan bapak malaikat teh geus gregeteun hayang nyambut nyawa bapak nah da berdegong itu hirupna itu cicing ulah kasihkeun disebut berdegong salat subuh 4:30 datang jam 6 berdegong malaikat geus kakarot hayang nyambutan nyawa geuning henteu apan ku Allah dicarek ulah waka malaikat tumuan umurna nepi ka umurna naha kami nungguan tobatna lain deuk lalajo dosana artina Allah teh Rahman Rahim tah ana simbolna lalu budak tetangga dagang comro nonton leho cek ibu moal meuli berarti ibu mah lalajo leho lain nu comro padahal eueuh ti dituna comro digalo jeung polo nah atuh teu meuli pan kurujit nah awak ibu teh aya pigageuleun nah awak bapak aya pigageuleun lamun Allah mibanda teu boga sifat Rahman Rahim geus rujiteun pikarujiteun awak urang nu sabenerna bener Pak TP Allah mah merewe kasempetan geuning kumaha tuluy mun boga sifat Rahman Rahim lamun Allah Maha Welas Maha Asih makhluk nama kudu sifat nyaahan asihan deudeuhan pikir karunya ieu budak dagang comro nongtot leho moal payu tibatan payu ngadon aya nu ngahina jang ka ieu mak mah teu hayang comro ngan eta we resep kana polo kuat hejo tah aya duit 10.000 wayana sing-sringkeun di balong emak keur tarap jaer sembreng diburuhan 10.000 leungit lehona payu comrona ta eta bukti tina Rahman Rahim teh nempo kagorengan batur ditutupan nempo kasalahan batur tara dibeja-beja nempo aib batur tara dibongkar ieu nu disebut nyaah ka batur kanyataanna jauh matakna salat juga surga nu mana da mana surga teh di Tasik juk surga jauh keneh salat urang ka surga mana bukti entong jeboro-boro tina bahasa entong boro-boro tina pagawean salat kawangku ku 3 huruf sod lam jeung ta sod sidqul qauli alus ucapanana bacaan salat alus ucapan urang ge kudu alus geuning urang mah bacaan salat alus tapi tatangga nyeri ku bibir dulur teu akur ku bibir urang artina bacaan salat alus tapi bibir urang nganyerikeun hate tatangga artina bacaan salat alus teu nemongkeun gambaran bacaan bahasa dina salat sageus alus bener teh bener lebok kayak bener dua layinul qalbi leuleus hate eusina salat teh leuleus hate dihina diledek dicaci dimaki dipitnah sabodo tambah ge yang sabodo da jelema nu kosong hate mah hirupna lain mikiran dunya mikiran urusan akhirat justru dihina batur bisa mulia di akhirat lantaran hinaan batur matak lamun bapak dihina batur antep tungguan kege eureun tuh lalajoan buah buruk nu buruk tong ditaekan nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala keur nahaon melaan buah buruk nepi ka beak-beak tanaga mun ibu dihina diledek dicaci dimaki tong dilawan kacape-cape engke ge eureun sorangan buah buruk mah ragrag bener teh bener aya kul atuh da bener wae nya tah cenah si itu mah teu eureun ngomongkeun urang teh eureun kege di mana geus nyeri huntu cenah cager deui ka puskesmas jadi huntuna ge damang deui anger ngomongkeun urang eureun ge sing sabar ibu di mana geus paeh tah kakara Allah ngancam kami moal ngahampura dosa jelema samemeh eta jelema siri hampura antara jelema jeung jelema matak anu baroga dosa poe ayeuna bubar ti dieu bubarkeun jeung saha bae boga dosa bisi isuk maot mamawa dosa maka Allah nolak salatna nolak zakatna nolak saumna sapanjang di dunia aya nyeri hate ku bibirna aduh boga dosa kaya nung bapa balik ti dieu gawat sumujud ulah datang ka kolot teh aya boga pangabutuh ari geus leungit pangabutuhna poho deui kanu jadi kolot pan ieu eta teh urang ge apal nu boga dosa ka salaki bubar ti dieu gawat bisi isuk maot aya kitu mah geus bubar dosa jeung salaki meureun beres ora teh ditarima matak bubar ti dieu teh tangkep salaki gawat aya cek salaki teh kunaon ai mane balik pengajian kuat jadi lebah tobat paling kuat 2 poe teh tah eusi hatena
bener asli inna akramakum indallahi atqakum. Nu paling mulia di sisi Allah adalah jalma nu paling takwa. Aing ngaran takwa teh sumberna hate. Berarti saeutik jelema salat teu takwa. Asli ari Ibu. Adupun batur nu dibaca Al-Baqarah, salat sorangan Al-Ikhlas. Berarti leungit takwana nu aya ujubna. Betul atuh da. Jelema nu kosong hate tina kukupu jadi ilmu, tina orai jadi ilmu, tina hayam jadi ilmu, tina anjing jadi ilmu. Mana bukti? Mata peuring nyengeurepan anjing punten cinta pun guru ka anjing teh. Cek tetangga teh dagi halo ustad. Nah cinta ibu nyebut nu gelo mah nya guruna anjing apa duli we. Sakapeung urang teh kudu guguru ka anjing. Palebah mana urang kudu guguru ka anjing? Sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyarikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeut hate rujak saumur-umur. Cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanjarian batur? Bener. Nah, atuh pantete bahasa agama Pak, salamatul insan min khibdil lisan. Salametna jelema gumantung bisa jeung teu ngajaga letahna. Teu marukan lain agama nu diomongkeun agama ngan disimbolkeun. Lawal hayam tempo atuh hayam da manfaat eleh ibu kita ku hayam. Bulu hayam ditegtekan pulas warna bodas jadi kok Taufik Hidayat pan jadi juara vitamin tina bijur hayam bijil aduk tuh bisa ibu ngenog juk jual bangkrut warung batur matak sampurna na manusia hampura ku eusi hatena keheul atuh dah tapi kasieun sanajan geus ganti kulit boa-boa urang mah ibadah teh ukur ganti baju hatena mah teu ganti-ganti lur nu pedit anger nu kumed anger goreng ka tetang anger nu pilujit ka batur anger ai pangajian anger asal lieur hirup paingan batur teresep ka urang sabab urang can nembongkeun pikaresepeun batur. Heeh wel. Namun orang di udang di gamis mah moal wel-welan teh pas dan lagi kieu. Wilujeng sumping al mukarram assalamualaikum. Nah ada temu orang karek turun tina mobil juga wel kuat eueuh nu assalamualaikum ka urang. Aduh ampun bagan bae we. Nah kan ka Kang Andi mah ulah nurutan bisa teu karasikoan aya udah mah geus kieu tiba heula ngomong ge Sunda we aya anjeunna mah da atuh Indosiar aya aja mah ustad pangkat RT ya mah Sunda we da sadar urang di teh orang Sunda mun ngomong di Jakarta eueuh ku Indonesia. Ayo orang mah pancicing di Sukabumi, bari di kampung, ayo ngadidik budak ku Indonesia, lalu beres. Awas jangan main sisi balong, nanti dikejebur pan teu balik teh. Awas jangan main sisi solokan palid heh. Kurumuy akina ti kota, cucu kakek dicari-cari gok di dia begitu teu balik gitu. Mereka Sunda, mereka Indonesia lintang tektok. Bisa na negara anak ku Arab, bisa ada baheula diajar. Nah tuh ceramah ku Arab, ibu lieur abdi jangan. Bisa ku Inggris, bisa in the name of Allah, the merciful, the compassionate. Ngar gitu. Nah eta eueuh kumis eueuh jangot ai teu jadi. Arek masakeun kumis eme diasupkeun. Tong sok digegedekeun nu kitu patut mah atuh. Bid'ah cenah eta mah ustad nana nah eueuh kumis eueuh jangot. Lah itu jan. Ngan lamun bapak boga pe kukut. Ai kieu mah nu teu boga wayahna we. Nepi ka sunah rasul teh diukur ku kumis. Heeh nya. Di Arab ngong adan langsung qomat. Cobian di masjid ieu nya kalau bapak santren. Ngong adan langsung qomat. Genep magrib. Otak iya aya pesantren kuring mah satuju budak ora malah santren amalkeun di masjid genah generasi
Da ayeuna teh geus sareng hampir leungit barudak teh. Budak leutik digoda pan ayeuna teh ku game online. Pemuda digoda ku judi online. Inungna ge sarua digoda ku pinjaman online. Matak akhirna teh tiung denai, baju denai, HP Oppo kana hutang poho. Ngaralkeun. Well. Ya, beda bangsa urang jeung urang Arab teh beda. Geuning di Arab mah pujian, nya bae atuh. Da ieu mah di Indonesia lain di Arab. Tuh. Tahlil di Arab mah tungkul, pan di Indonesia mah tilu carana ge nu tungkul nu ngagideg jeung muter. Aya nu tahlil bari tungkul la ilaha illallah hudang-hudang deg dahar sia teh. Ya oke nu bari ngagideg la ilaha illallah la ilaha illallah cinta mang stop heula na teh tungkul. Tempo cenah kumaneh tungkul ngadon sare. Jadi emang digudak gedeg ngarah teh sare, panya teh ngaluarkeun dalil gitu. Rek teh ngarah teh sare. Anu paling paur nu muih illallah illallah. Sajam setengah lur bubar tahlil kuat pias atuh. Kuat digoneng kai mana golokok di teh keneh. Langsung pan ceramah bapak-bapak ibu-ibu bener ahli wiridan jika abdi mah tepung jeung Allah kuatna gebog kita kuring sinten pemengok maneh nyebutkeun tepung jeung Allah. Nabi Musa gitu sanggupeun Gusti abdi nu hoyong ningal gambaran salira Gusti kumaha ceuk Allah tuh tempo panon poe serap Gusti nempo panon poe nyebut serap komo nempo kami anu nyieunna ieu pada ahli wiridan jeung tepung jeung Allah nya cenah talung urang daripada batur nah naon cinta batur Allah ditelepon oh cinta lain penta nomor WA geuning aya ya Allah ilaha Idul Fitri Jumaah cenah kitu dianggapna teh RW meureun Allah teh sia orang macam tepung jeung Allah cinta kumaha bentukna ranyai kuat dianggap kicak-kicak gitu rek nu tungkul keur maca la ilaha illallah deuk nu ngagideg keur maca la ilaha illallah nu muih ge keur maca la ilaha illallah lain bab teorina lain bab ucapanana mana gawena da ucapan la ilaha illallah mah beo ge bisaeun tapi gawena anu moal bisa well ya nah hese teh gawe nah cukuring tuh otak beda bangsa urang jeung Arab teh beda lah moal disadar di Arab tarawih nya jam 3 subuh jelema daek nu dibaca Al-Baqarah Ali Imran An-Nisa 30 juz sapenting tamat daekannya sampai jam 3 cobaan di masjid ieu tahfidz Quran tagogun nu dibaca Alif Lam Mim nu ditukang geus kokolesehan lila anjir karena iya karena bodoh wa iya karena stain juga amin disungkun imam teh sapoe mah pinu udah sadar meureun teu apal ngan kadua poe jelema jijingkrungan nyari suku kalau mah ditanya ceu na teu ka masjid rada kelo imamna teu ngarti-ngarti imam dicarekan di urang lalu jeger bari maka tato heling cenah ku dewek lah jadi imam dekul teh jeger aya nu jeger pan jadi imam nu dibaca Al-Ikhlas sahabat kata ge hayang Anas jeger pan pada mikasieun kumaha pan keur salat teh hayang maca Anas poho deui ngareret heulapan ka tukang wios kulhu deui kumaha cek jamaah saking kusieun lajeng we cenah lah eta tarawih Agus jam 8 kuat digabruk teu sangka nya gimana jeger kuat ngarti pisan gitu oleh imam nu bener nu nepi ka subuh digemok masjid gitu. Inilah Indonesia mata metode ceramah di Indonesia mah gumantung kana kahayangna gumantung kana karasa mata ustad barareda cenah abdi mah hayang ustad dan nerangkeun karuhun tah eta mah Abu Ya Muhyiddin ti Sumedang mah cenah ngulum ceramah teh hayang anu sok sholawatan Kiai Haji Salimul Apip mah hayang nu jiga jeger Ustad Epi Effendi mah hayang nu jiga ojek online baik casing merek jadi nanaon oge bener tuh Pak nah hidayah mah moal buah-buah hidayah mah lain ti kiai dijilna bawa tina ti tajo bapak galak wae ka salaki ka pamajikan jebro deui antep ibu sing sabar keun we engke ge sukuna geus kikieun mah bisa teh hidayah bisa jadi hidayah keluar tina penyakit matak samemeh Allah mere penyakit mending tobat ibu ngocebrek yang ngomongkeun baturkeun ibu tong jadi hati lamun diomongkeun tungguan kege jadi huntung sok nu jadi huntung moal bisa ngomongkeun urang teh hidayah pituduh ti Allah supaya manusia sadar karena perkara eta bener tah kamari aya corona teh pituduh situ percaya abdi ge pan baheula keur mahasiswa ngaharian budak awewe kuat nyeri ditolak
Bukan neng gelis akang kasep kumaha cinta akang dilelehengkeun teu sudi. Nah deh teu hararayang cenah ka jelema nu can gablek gawe kuat nyeri teh hate. Batak nepi ka ayeuna acan teh seungseuiteun sebenarnya. Ayeuna abah nu hayang cing teh curiga nih. Cing teh neng hayang nu kumaha hayang nu beunghar pek teh bener ibu 2 bulan nikah beunghar. Gedung boga sawah lega mobil aya. Nepi ka sound system ditagogeun ka imah urang. Aya ditaboh si kun judul lagu hayang kawin kuat hayang ngabom ka si eta harita kana. Sing kumaha panas nasi tulang eta teh. Lolo corona geuning ka berarti nya. 2 tahun pituduh keur kuring. Da ayana corona mah aduh ibu nu usaha balalang krut pabrik bararang krut kongkorong geus dijarual. Ayeuna teh boga keneh kongkorongna teh manehna teh ngan cenah teh bisa dijual da tina lajada ladang tina COD. Anu konengna teh koneng pisan geuning. Apal urang warnana teh nya urang tempo. Maka jeung WA anu cenah ingat kana cenah ka abdi. Cing teh apal nu baheula nolak tong dicecanak bab nolakna. Cing teh aya naon WA baheula cenah abdi nolak AA, aya nama abdi teh bangkrut rumah tangga, aya nama bade nampi ka AA. Jawaban kuring kuat asa dibentar kuluduk hamburan yang geus lain level aya. Nah, sabab datang corona si itu jadi sangsara, pan kuring jadi naik ekonomi da viral. Matak ngabejaan ka budak awewe ieu lamun deuk nolak lalaki ulah karena nempo teu gawe. Pan Allah nyiptakeun al asri teh demi waktu setiap manusia boga waktu masing-masing Pak. Ayeuna kuring viral wallahu alam tahun hareup. Heeh. Mata hirup tong legeg teh kitu. Anger dunia mah berputar. Ayeuna ibu beunghar isuk membawa sangsara. Ayeuna ibu aya di dunia isuk membawa Allah. Teu nyaho jelema mah mata persiapan nu ngaran hirup ku bekal dunia menuju ke alam akhirat nu saestuna. Keheul atuh da. Mata manfaatkeun ieu mah pun gulis nolak. Jeung da ari bebengok beger penipu wungkul. Asli bebengok beger mah nipu. Nah urang apal ya korbanna nu geus karlot kieu teh korban eta. Korban rayuan lalaki baretok matak mangpun loba neng di loba santri tong loba ngagugu karena bahasa lalaki waduh lebih kacau tita jeung kamu sakit kumaha budak aweuna iya terima kasih ya kamu perhatian rujit sok tanyakeun ka kolot lamun ayeuna ibu ditajong nah kitu bahasa bapak lain eta batu eta cokor naule atuh ngarayu lemes tapi kulit limus bodoh geuning geus rumah tangga mah talung kasar kayak kasur tibra dina kulem genit-genitan mau motor butut bebrek-bekan didorong kuduaan da mogok cur hujan nyebutna iin dia coba nu geus korot kieu mau motor butut mogok daek ibu ngadorong moal ngagajel ngaritakan dijejak motor ganti cek aing oge atuh Katak mengpang di dia loba budak santri tong karayu ku bibir lalaki. Bener? Well. So, balik karena kosong hati. Jadi jelema nu kosong hati, taneum bakal jadi ilmu, angin jadi ilmu, cai jadi ilmu, seuneu jadi ilmu, seuneu teh panas. Jelema hayang salamet atuh hampura tong sok kapanasan diri ku milik batur tong karana bawa ku harta batur. Salamet. Iya mah ari konsep seuneu ari seuneu dilegleg. Geuleuh atuh angin. Maruk lain ilmu, angin ge ilmu. Datang isukan lamun aya angin puting beliung cek kades parina heula. Ibu salamet naha ku angin puting beliung jelema sieun, tapi ibu teu sieun ku angin nu leutik ngahilimi. Dan nu bahaya mah lain angin puting beliung, angin nu leutik ieu oge tanu lalajo ayeuna. Bari geus peuting dahar geus nginum geus, wal angin leutik itu narunutan itu. Ya, nu bahaya mah angin nu leutik, coba lamun angin puting beliung, mau nunutan kabur kabeh. Berarti konsepnya musuh nu paling nyata lain batur, lain dulur, lain tatangga, lain barya, lain wijit, lain rujit, lain nu cua, lain nu ngewa. Musuh nu paling nyata tah awak ibu masing-masing. Kita percaya mata meh nyarekan batur teh carekan awak sorangan. Lain kena nyarekan batur pagawe ngewa. Cai dipenet naik ka luhur, cai dipenet rembes ka handap. Naon konsep cai? Nyieun kahadean ulah karena manusia dihalangan ku jelema, tuluykeun kahadean mah ulah beunang kahalangan.
dipuji tong boga pangaruh ku dipuji sabab hareupeun manusia mah 1000 kaalusan bisa leungit ku hiji kagorengan saha eta ieu tah makhlukna tah sok nolak kana kahadean teh ieu tah 1000 kahadean bisa leungit ku hiji kagorengan saha makhlukna pamajikan bapak usaha 20 tahun imah page baju teu dar seubeuh kongkorong make baju gunta ganti atau ibu buka salaki kitu heeh sapoe bapak beger kumaha tarasana 20 tahun leungit imah leungit segala leungit teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan goblok pamajikan salingkuh wae sakali ibu 20 tahun ngabangun rumah tangga ku kahadean leungit ku sapoe kagorengan tapi hareupeun Allah tibalik 1000 kagorengan leungit ku hiji kahadean mata ibarat cai ibadah mah ulah karena manusia kudu karena Allah beres well ayeuna taneuh diindak dilejak digeulehan dikeumuhan dirujitan dicuaan dingewaan usum hujan lol hujan juput jadi deui lauk nyampak deui tutut hirup deui belut aya deui taneuh teu boga panyakit dendam cenah ibu teh tina taneuh kuring tina taneuh matak lamun jelema dendaman bisa jadi taneuh sengketa sia teh asli gerasa kurang balik karena taneuh karena cai karena seuneu papat kalima pancer nu opat dulur sorangan pancerna hate sorangan make jeung kudu riweuh nu ngaran hirup kidul kaler kulon wetan cek urang Sunda papat opat patah pateuh ulah pateuh kalakuan di kidul kudu jiga urang kidul di kaler kudu jiga urang kaler di wetan kudu jiga urang wetan balik ka lemur teh dipikanya ku sararea naha sarua jeung cocok jeung kahayangna masing-masing di kidul pi omongeun di kaler pi paseaeun balik tinggal nyawana di gebugan batur nya konsep hirup mata kosong jelema nu kosong hate bakal sanggup dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu ngadengeun ceramah kieu hate malang ceramah kitu jauh-jauh belum di Bandung aing ge bisa atuh na itu sia mun urang mah geus capek jeung geus lungseng mata di dunia mah jujur bapak-bapak hargaan ke ibu-ibu makhluk paling kuat di muka bumi ieu ibu-ibu nya ge bapak TNI wowog dawog hoak gede siap rok kabeh ge sieun ku TNI tapi hampura TNI ge sieuneun ku pamajikan nya ge hoak bebeakan kade ulah aya tindak kejahatan dibasmi sieun tapi penjahat nyieun kalakuan goreng kapanggih ku pamajikan TNI dijiwir mosok kali-kali deui mah aduh si eta mata kerajaan teh ieu anu sebenarnya Bapak polisi bade sarua bapak mau motor mau suratan prit ditilang keeng ku polisi mana bukti keeng eta asup kana gang beureun mata kitu ge keeng tapi bapak polisi ge hampura aya ka keeng kusaha ku istrina ya bu entah jigana makhluk ras paling kuat mah ieu ibu-ibu bah mata ke ibu lamun boga masalah jeung ibu-ibu wah hampura hese cager bapak mah sajam anggeus atos mah tong dibahas atos coba ibu 20 tahun tak tukang dibahas keneh wah baheula oge tempo ibu-ibu seserian teh sadar pak udah percaya kurang kosong hate karena bisa narima karena ilmu hirup lalajuan tina laleur cicing dina nu kotor barang dahar anu kotor napelkeun ge kotor tah kadang-kadang urang teh aing ngaran jelema aya sifat-sifat laleur hayang eunteup dinu kotor hayang ngabeja-beja kakotoran batur ngarah rendah derajat batur ku kakotoran laleur tong kasihkeun da urang ngomongkeun laleur anggur hirup kudu seperti nyiruan mah nyeusup saripati kembang nu kaluar adalah madu teh amis lamun jelema ucapan tekad jeung lapah geus amis seperti madu boro-boro kolot budak leutik bakal resep kunaon atuh batur ngewa ka urang beber urangna patra wali payet mata konsep ieu muludan sakadar ngaran mata anu sok muludan anu tarapek bae teh deui da konsep seremonial hari eusina mah belum tentu bapak jeung ibu kasukuri muludan rajaban marhabaan konsep eusina mah teuing Pak
hayu geus urang kana eusi urang geblus kana eusi moal nuding kabatur anu tara rajaban moal nuding kabatur nu tara muludan da konsepna mah urang ge muludan mineng tapi hasilna mah teuing nya naon atuh muludan mi eling kalahiran Kangjeng Nabi Muhammad nanti baheula teh eling-eling gitu. Lamun dek judul mi eling kalahiran Nabi enteng tinggal ngapalkeun tadi oge cek pacamat 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah 12 Rabiul Awal poe Senin tahun gajah sakitu-kituna konsep kelahiran Nabi mah eueuh leuwih eueuh kurang dan nu hese mah lain mi eling kalahiran tapi eling kana naon perkara nu geus dilahirkeun tah urang oge nu osok muludan cantang tuh bisa migawe. Aduh mata korora nuding batur awak kurang itu akur-akur hirup kunaon Allah bet nyiptakeun Nabi ngalahirkeun Nabi bertanggal 12 ternyata 12 teh modal manusia modal Kangjeng Nabi modal urang mata lamun jelema maut sing ditampa iman jeung Islam tak eta konsepna iman genep Islam 5 ihsan hiji genep jeung 5 11 11 tambah hiji 12 teh aduh nah memangna Allah nyiptakeun Nabi teh kebenaran lain kebenaran penuh dengan rencana matak modal ibu modal kuring lain harta lain banda lain pangkat lain jabatan modal hirup salamet manusia mah iman Islam ihsan ari ihsan anta budallahu ka anna katarahu anjeun ibadah cukup kami cek Allah anu nempo anjeun keur ibadah matak jelema anu ihsan ibadahna teu hayang ditempo batur teu hayang diteueung batur teu hayang ditilai batur cukup Allah anu noong kana dirina hese da angar urang mah tahajud ge OTW tahajud isuk tunuh ditanya ku batur kunaon jiga nu tunuh pangaosan teu penting hayang we dibeja-beja teh leungit konsep ihsan iman boga Islam boga ngan ihsan eueuh teu sampurna iman aya Islam aya ihsan aya kakara sampurnana manusia lamun amalna aya ihsana disebut we ihsan teh mukhlisina lahudin nu panghese-hesena dina ibadah lain ingkigna lain galemrengna lain ceramahna lain qiraatna tapi eta kaikhlasan hatena aduh weh ya Pak muga jeung kasima ora kasima memang orang tebelit bodas gitu aduh ampun iman Islam ihsan kedua modal hirup Kangjeng Nabi laki nu mautakum an la ilaha illallah la ilaha illallah diibaratkeun dunya jeung eusina ditimbang jeung kalimat la ilaha illallah ternyata berat keneh la ilaha illallah kunaon eta sabab berat migawena neangan dunya mah enteng ibu teu boga duit tinggal usaha leutik gede urusan Allah tapi ngabeunangkeun nilai la ilaha illallah cantang naon atuh nilaina la ilaha illallah la ilaha illallah ta aya di pangeran angin Allah la ilaha illallah ta aya ngajadikeun angin Allah la ilaha illallah ta aya minterkeun angin Allah la ilaha illallah ta aya ngadaekeun angin Allah la ilaha illallah ta aya ngabisakeun angin Allah ternyata kabeh manusia ukur wayang Allah nu keur ngigelkeun mata urang nu alus ulah pernah ngarasa alus urang pinter tong ngarasa pinter urang daek tong ngarasa daek tanpa Allah urang lain saseha aduh geuning urang pinter asa pinter daek asa daek alus asa alus berarti leungit Allah datang nafsu untuk lamun ibu keur pasea jeung salaki nafsu piceun datangkeun Allah geus ieu mah tuh da nafsu wae pasea jeung si Bagong eta ka salaki untung salakina pinter aduh nyebut Bagong berarti sapepeting aing hees jeung bikangna tuntung anak jadi nanya aduh mamah Bagong bebe Bagong ari abi anak beku merenjang sesendrok nafsu coba hadirkan Allah dina hate ari Allah mah ala bidzikrillahi tatmainul qulub gitulah ya hate bakal jauh-jauh hate bakal tenang lamun Allah hadir dina dirina ibu amok kasalaki wiridan ngerasa mun keur amok teh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amok keneh yasin ditangkep ku salaki bari diberi duit 2 juta pan kumaha cek ibu sadaqallahul adzim si eta kana teh duit wae hirup dina paehna ge meureun keur maca takbir ya ganti sumanya mun amok gitu wiridan bapak ge sarua wiridan bapak wiridan ibu wiridan pasnya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah
nu paling pamungkas mah eueuh deui wati innalillahi. Inilah konsep wahyu, lain konsep nafsu. Penceramah make nafsu kade, lamun make nafsu mah lain ngajak tapi bakal ngejek. Nu teu salat jika doma tah ngejek eta mah. Palingan atuh masjid disuluduh ku sararea. Nu ditiung neraka eta mah lain ngajak ngejek. Situ percaya teh teh nafsu, mata palingan geus ceramah diomongkeun dan nafsu. Bener Bu? Dah hakikat nama ibu bisa dijilbab gitu karek kain atau kain tuluikeun da alus dina surat Al-Ahzab ge kudu ibu teh munian sirah teh ngan urang ge kudu asup ka jero bunian sakuring bungking nu aya dina sirah ngan lain ku kainna kunaon atuh ku hakikat jilbabna ceuli bunian ulah ngadeng gosip panon tong popolotot bibir tong sok ngomongkeun batur da eta teh jilbab akhirat teh eta. Ayo mah jilbab badag karena ngomongkeun batur nyai. Jilbab gede karena gosip dudak deng deng. Tak usah dana teh anu jomblo can kawin-kawin maneh ka urang teh. Ya, konsep hakikat mah hese bener tuh Bu. Konsep hakikat mah hese maca Quran pek lekoh-lekoh maca Quran. Naon hakikatna? Sing lekoh budi jeung basana. Ulah lekoh maca Quran tapi lekoh oge ngageunggeurekeun baturna. Aduh. Alus bacaan sholat kudu alus ucapan sang sholat ayo urang pan di alus-alus teh bacaan sholat ayo ngeusholat pan loba tatanggal nyi eta ku bibir urang geuning berarti karek alus bacaan sholat can alus ucapan sang sholat sadar teh pan aya dunya aya akhirat ayo ngomong jiga nu heueuh di dunya hayang kahadean aya di dunya teu nyieun kahadean pan aneh jelema kitu ya Allah paparin abdi kasayan aya dibere ku Allah ditolak pan lieur. Dalam bener ibu ngadoa ya Allah paparin abdi ka saya ibu keur wiridan kurunyung aya tetangga trok-trok assalamualaikum jawab ku ibu waalaikumsalam eureun heula wiridanna sagruk tetangga ceurik tanya ku ibu aya naon ece budak sekolah masantren butuh biaya luhurna 500 handapna 400 ari abdi liuk dengan ragap taya hirup teuneut paeh teu hos kahanap teu akaran kalau teu sirungan kemang oge teu jadi petil-petil acan terus aya ece ka dieu bade naon bade namut aduh Gusti alhamdulillah cik keneh abdi nyungkeun kahadean geuning anjeun ngirim ieu jalma supaya abdi nyieun kahadean ka ieu jalma akhirat kahadean kumaha Allah da Allah nyieun tapi dunya ibu nu kudu nyieun. Aya nu ngadoa nepi ka dinya teu percaya tak ngomong belah dinya mah tah. Anger wae ngadoa ka Allah hayang kahadean aya nu ngeslok tara dibere kalah ka diomongkeun deuk naon ka dieu ngaganggu subuh-subuh keur wiridan tatempo tes bae keur diceklan. Cek itu teh budak sekolah luhurna 500 handapna 400 aduh eueuh sarua bari aya. Kalah peletuk geuning ngomong lain teh hayang urang ngecelok-ngecelok tah. Jelema ayeuna aya palebah ngecelok surah seuri palebah mayat pabeut-beut hoream. Ayeuna mah kieu kamari teh nya urang teu ungah ka imah RT. Aya teh keur ngariung aya opatan. Terus heueuh kurang hiji asal maneh daek perjanjian narangtung aku bersumpah dan berjanji lamun saurang teu kabayar maka nu opat tanggung renteng Bang Emok we jeung ari menta ka Allah hayang kahadean aya jelema dikusukeun kana jurang kadorakaan di mana eta doa aslina karek samet biwir eueuh dina pagawean. Aral atuh dah. Termasuk urang maca sholawat kira sok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entong wa ka asup ka jero sakieu we geunaheun teu? Siap. Ayeuna mah meujeuh geunaheun ge hiji keur loba batur dua keur pangajian balik ti dieu salaki keur sare beas beap budak ngamu TV teu hurung listrik nit-nitan aya keneh ngeunahna sholawat di imah engke nu aya ge aduh molor we juragan berarti konsep sholawatnya karek diwirna di alus-alus mana akhlakna apakah nyoko jeung sholawatna henteu matak memeh ngomean batur teh omean heula awak urang. Bener. Pokoknya resiko ceramah kieu mau dipake deui paduli teuing ngah. Jadi ulang deui heung teu kajeuna deui. Kana mental sarea ya. Sok bisa aya nu geus teu kuat balik.
kudu maksakeun hirup mah. Da ulah kapaksa kudu karena Allah taala talung kene kajahatan aya di penjahat katempo jahatna daripada kajahatan aya di ustad teu katempo jahatna. Nah, apa dibunian ku ceramahna. Haral tidak. Tapi bener ya. Mata geus konsep hati mah gitu. 12 Rabiul Awal presiden tahun gajah iman, Islam, ihsan. Ternyata dua la ilaha illallah wangsul ti dieu, ibu buka la ilaha illallah tulis hitung hurufna 12. Palingan atuh cek kolot jang sing balik kalakuan lamun maneh maot goreng kalakuan cilaka 12. Tuh itu Kang. Oh, eta teh kitunya. Mereka apa? Padahal cek goreng ilmu kolot lebih HD katimbang ilmu ayeuna nepi geus aya bahasa cilaka 12. Ternyata heueuh we laki nu mautakum jelema hirup jeung la ilaha illallah maot ge kudu bareng jeung la ilaha illallah. Harta paling terbesar nu bisa urang dibere manfaat di akhirat hanyalah hiji la ilaha illallah. Udah ayeuna tahlil teh eta teh latihan. Mun ke ditanya man robuka naon jawabanna? Sisok ayeuna man robuka. Anggap ada malaikat kata ibu. Ibu nu maot man robuka. Halo man nabiyuka? Muhammad. Bisanya ya namanya bisanya. Ulah polontong di akhirat mah hese. Ayeuna mah rek teu bisa kumaha awak jeung nyawa aya keneh. Saha pangeran anjeun? Allah. Saha nabi anjeun? Muhammad. Sedengkeun di akhirat mah nyawa jeung raga geus pisah. Berarti balem bibir. Cobaan sok balemkeun bibir. Man robuka. Man robuka. Waktu malaikat ngadagor harita kene sesentak ka malaikat situ. Man nabiyuka? Man nabiyuka? Bener Pak? Mata ulah ngerasa jago ayana di dunia bisa nyebutkan Allahu Akbar, bisa nyebutkan la ilaha illallah kana lantang-lantang, maju nyawa jeung raga aya keneh, tapi ku Allah dipisahkeun di akhirat, boro-boro di akhirat di dunia tahlil wae hese. Ngaran-ngaran sakarat atuh maru teripu. Pan maot teh tihanap tina inung suku, dudut ka luhur. Kana bitis, tina bitis kana pingping, tina pingping kana terang baga, tina terang baga kana patuangan, tina patuangan kana dada, tina dada kana ti korok, mata nu maot mah ngabuhileng, set, buhileng gitu. Boleh lebih innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau mun Ustad Andi Panarosan mah da soleh maot teh jadi peureum. Teuing jeung bapak. Usah geus boga pamajikan tapi ngaheureuyan wae nu batur. Tah jadi kieu maot teh sabelah kieu tah. Kadea anu sok ngaheureuyan awewe siang geura tobat bisi kieu teh. Soako Bu. Ibu ge sarua. Dibere 100.000 beng meh kadang. Dibere 500 teh kitu ya Kang Artian. Nyeri hate salaki kieu we habeun eta ka salaki. Da mau teh sanilep teh. Kieu we ngejepret sia. Bere 5.000 juk nilep sorangan tuh. Mawat teh saking gue capek. Nabi Muhammad dicabut nyawana ibarat buuk dina adonan. Apak cecel bocel, tapi Nabi stop heula malaikat. Aya naon ya Rasul? Nyeri. Nabi cek bahasa malaikat ibarat buuk dina adonan didudut moal karasa nyerina, tapi Nabi eureun heula malaikat nyeri. Nabi nu soleh nyebutkeun nyeri. Komo ieu? Urang malu badoraka ngomongkeun batur osok ka masjid jarang pengajian ai daek maca Quran ari hayang nya Pak. Jigana nyebut nyawa ieu mah. Ngomong pro deui. Teu kabayang urang mah da. Kumaha ceuk Nabi nyeri. Pok Nabi nyarita. Hei malaikat, ari umat kami nyeri nasakarat seperti kami, cek malaikat leuwih ya Rasul. Nama kejeng lebih bedegong mata anjeun. Rek teh bedegong kumaha urang? Sok. Kita salat subuh 4:30 datang jam sabaraha? Alus ngaran aku. Darek aku 4:30 ge warna dulu buku. Kita lohor jam 12 datang jam sabaraha? Oh jam 2. Aduh kalah kawe tiung kieu teh. Kita asar jam 3 jam sabaraha urang datang? Jam 4:30 alus. Kita magrib jam 6 jam sabaraha datang? Oh, sing jalujur monggo ke pangaosan. Tita isa jam 7 datang jam sabaraha urang? Jadi lamun urang disebut bedegong tong kahina memang nyata.
Nabi wae Pak nepi ka nyebutkeun nyeri kumaha ceuk Nabi, hei malaikat sakabeh dunya nu umat Islam tak untungna boga Islam teh kitu tah, sakabeh dunya umat Islam tumplakeun ka nyerina kanu ngaran Muhammad, naha kuring teu tega lamun umat kami nyeri dibere sakarat saperti kamu. Saking kunyaah ka umat nepi ka Nabi melaan sakarat hayang dinyerikeun asal umat ulah nyeri. Nah ari urang bebela ka Nabi teh ka Allah bisa. Bener. Nalika Hasan jeung Husain diberi informasi, "Hei Muhammad, cek malaikat Hasan jeung Husain teh engke teh bakal maot di Karbala, geus uningaeun." Kumaha atuh cek istrina, "Wahai Rasulullah, cing tenta pangrobahkeun takdir." Kumaha cek Nabi, doa ieu mah hampura lain keur keluarga, doa ieu mah keur umat kami jaga di akhirat sebagai syafaat. Nepi ka Hasan jeung Husain ridho dipenggal di Karbala melaan umatna, Nabi Muhammad nyaah ka umat, piraku umat teu nyaah ka Nabi Muhammad. Bener Pak? Muludan uduna sing ridho. Yo habone uduna nu meunang mah ustad nanan ngagemol tong kitu atuh tong sok kitu teh. Sing ridho sing ridho. Keheul atuh dah. Nya konsep la ilaha illallah aya teu awak ibu. Eueuh aya nawak kuring, eueuh aya nawak bapak, eueuh. Jadi muludan teh kayak hanya sebatas seremonial. Ustad datangkeun, sound system tagogeun, jamaah hadirkeun. Mana fakta jeung hasilna? Allah. Padahal cek kuring ge ulah lalajo jelema nu tara. Keun ulah pasea wae, keun. Urang anu osok buktikeun atuh. Jadi nu kudu urang diperingati dieling lain sakadar kalahiran Nabi, tapi eling karena perkara nu geus dilahirkeun ku Nabi. Nabi ngahargaan ka batur ngahargaan. Ta umat Islam ge atuh tempo akhlak Nabi ngahargaan, boro-boro mah umat Islam kafir sekalipun ku Nabi mah dihargaan. Ayo urang perebut usul ge teh anggeus. Perebutkeun nu teu beres. Memang nanti ke masjid eta aya Ka'bahan. Dari mang teu ka masjid eta aya bentangan, dari mang rek ka mana? Nu eueuh nanaonan si eta kunaha? Berarti aya cacantelan hate. Nu paling paur lamun umat Islam geus dituding alang pau. Ayeuna ku bapa lalajoan perang nasab. Keun eta mah urusan maranehanana urang pipilueun. Urang urus we yatim nu aya di dieu pangnyakolahkeun, miskin pangmantuankeun, masjid pangsuburkeun, Quran buka, tong pipilueun kana urusan eta, lain urusan urang mah rumah saja di jelema bodoh bisi teu kailmuan. Bener? Bener. Kita urang mah teu kudu riweuh. Aya NU, aya Persis, aya Muhammadiyah, seiring sambil berjalan arah Islam teh kuat. Bener ya, Bu? Ustad ge anu sarupa eueuh beda. Asli. Aya nu lentong agim saudara-saudara yang budiman. Aa senang sekali bisa hadir di tempat ini ya. Aa sangat senang bagaimana ibu-ibu sehat. Aa menghimbau ya kita itu singgur tong ngajak seuri hese dikit gitu. Aa menghimbau ya ke semua jamaah ini harus banyak berzikir. Orang banyak berzikir hatinya tenang, orang tidak berzikir tidak tenang, dan orang tidak pernah zikir maka dia tidak akan pernah merasakan hidup tenang. Jadi AA menghimbau ya berzikir. AA membuat sebuah judul lagu ya, jagalah hati. Yuk kita nyanyi, jagalah hati. Haben we didinya. AA sadar ini bukan panggung AA tapi ini panggung AA Nana ya. Jadi AA mau kembali ke Bandung. Assalamualaikum. AA Gim. Mama hayang keras. Habib Bahar jeung Habib Rizik. Hayang ngebari ngalagu. Saya teh Kang baladagang teh. Ustaz Ruhai. Ustaz Ruhai di Ciamis, urang Banten. Mama hayang juga ojek online, urang eta. Mama hayang anu kasep bari pernah asup TV tuh pun lanceuk. Bebas Pak dah hidayah mah ti mana we bijilna nya. Mama hayang bari nyanyi, oma. Rumah irama
loba jelema jebleh geuning ku lagu Rhoma Irama. Nah, mikiran mayit sababaya judul lagu sebujur bangke. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Apaan kerja di si Oma? Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah kasur empuk tilam putih kini harus berpindah terkubur dalam perut bumi. Matak takdirna Roma mah paingan jadi raja dangdut geus takdirna penyanyi. Matak takdirna jadi penyanyi, matak disebut raja dangdut, matak lamun Oma jadi presiden entong bahaya. Suka bayang atuh panggih jeung pemuda jangan begadang. Suka bayang komo aya gempa mah presiden ada gempa terlalu. Ibu mah cetot kita jam au. Da Rhoma Irama cetot jam lain kitu make nada. Ibu nyeri huntu. Aduh. Coba ribra. Aduh. Suka bayang lamun Rhoma Irama jadi kenek. Goreng-goreng naik kenek ngapurik gede suara. Bandung. Sukabumi, Katapang, 2 deui ceu. Mah Pak jadi kenek gede suara. Coba Rhoma Irama. Bandung. Sukabumi, Katapang, 2 deui ceu. Timbang urang di bareuki heureuy moal tujuk langsung we eta mah Al-Fatihah. Wah. Kalah ka dianggap tawasulan. Matak jelema teh gumantung kana takdir masing. Ngaran-ngaran takdir teu bisa ditolak, ngaran-ngaran takdir teu bisa dipika hayang, matak jadi jelema mah entong hayang tong embung. Ciji, rada hese. Tong hayang tong embung. Lamun hayang kumaha lamun Allah teu mere jadi kecewa. Lamun embung kumaha lamun Allah mere narek ditolak, sedangkan Allah Maha Gagah Maha Perkasa moal aya manusia nu mampu nolak kana kodratna. Dan anak-anak ge teu hayang jadi kieu. Patak kikieuan ge urang teu hayang. Lamun hayang urang geus diseriuskeun, wah kopea ge moten 2 meteran kali. Ku sabab kuring mah teu hayang. Geuning ku Allah ditakdirkeun, tapan teu nolak embung. Kartos. Teu hayang teu embung. Nama kejeun teu hayang, da lamun kuring hayang lamun ku Allah teu dibere bakal kecewa. Nah kuring teu embung ku Allah dibere nya kudu ditarima, matak hirupna kudu cicing dina ulah. Ulah hayang, ulah embung, ulah neuneun. Kana harta ulah hayang. Atuh dibere ulah embung, atuh geus aya ulah diteuneun. Tah bener ece bagikeun ngan sampe minta urang ece heula. Lain kalau kabagikeun ka urang